Waalaikumsalam, kedap. Aya naon yuk, kumaha? Yang curhat tuh. Ya, ayo bicara. Kelas dulu, Pak. Ya, sampai dalam snack curhat ah. Tuh kan kieunya teh. Udah kerja teh duaan. Anu salembur aya, anu di lembur aya. Tah itu milih mana bingung. Iya, kira lah ya. Bageran nu mana ti dua eta teh jeung saya anu mana heula. Ayeuna mah masalahna gampang lah eta mah masalah cinta. Dan dua nana ge, disebut dua mah aya tepati biasa lainnya. Kan dua nana ge bagus. Loba anu mana jejana? Ulah, yuk ayeuna mah realistis lah kayak nanti sok masalah cinta kan kayak apa gitu. Sih bener-bener. Aya anu hiji ieu. Nah, usah nyaluin. Lu mana sok jajanan heula. Dua nana ge osok. Dua nana bagus. Oh, nu kasar. Ulah ngalawake nu kasar. Asal sih henteu nya. Ada dua nana ge bagus. Ya, pak eta mah kumaha teh gue diskusinya. Nyata lebih stok kami mana gitu. Misalkan kami iya lebih stok kami ieu. Ya, betana nu eta daripada bieu. Lebih lah sih. Mas coba. Ya iya mah, lagi karena duit mata pati kan nggak mau jalan-jalan gitu. Mau di jalan lah itu iya gitu kan. Tapi bagus. Ini. Wah gampang dipikir-pikir. Lalu ayo masuk ke ayo harus pikiran cinta internasional apa? Sekolah we heula nya sing bener. Ayo nama ada kalau lagi nang sekolah udah nak ieu ya ngaran laki mah kalau kurang misalkan dia sukses selaki aya ieu nongol. Coba anu lebih dari moal anu apa sih? Penting urang mah wes langsung sukses dan berpenting ya. Let's go. Tapi kalau mana ya? Bermain atau kalau mana-mana ayo. Cut. Coba yang dialog neng. Salah Eta kudu nama. masih teh habis lo deui. Ini anu curhatan baru loba acis nih. Oh nya ingat. Siap. Action. Kata mimik wajah, aduh, laki kita tuh ada sedih-sedih, ada butut-butut. Itu dulu kan, tudung. Kawan itu biru naon, kemana mereka meraki atau kualitasnya halus itu, pakai Canon atau Handycam gitunya, wah. HP dia mah, ya susah ya, yang video-video nate. Ayo. Iya mah. Coba lah diukur lah. Jadi kami ada sensor ada halus diukur lah. Salah sih teh eta ih. Bisa bukan penyakit. Dia lo, jadi ambil bahasa eta teh teman ada cita-cita nah yang jadi sutradara, teu kacapean, jadi we kitu. Palingan buat bari soto di zonanya. Anjir juga. Tidaknya. Bener-bener ieu jelema. Kita eta kesangan lapor aku dia sok putih tah nama tisu dia lapor. Iya, sutradara internasional. Manuk kieu. Pikir kotak, pengen kutuur. Sekali ieu ceng. Zaman kieu mah tak apa tuur-tuur acan kumaha ieu. Ya, karena teh kan kieu teh bisa disebut erek jadi artis gitu. Main tak apa tuur-tuur acan. Sok tuur teh kumaha? Ya, Jawab tuh. aing tuur. Mikir pakai otak, kumaha sih? Ya, mah kepake atuh jadi artis kieu mah. Aduh, kalau diajar jeung urang. Merada kemana? Merada keren gitu, jago. Kalau seorang dia mau jadi sutradara, lu gede duit coy.
Baca liwara yo. Ini nak kieu. Mane apa teh ieu nu boga imah saha? Nyong apa? Apa baturan urang? Emang orang mau baturan pada lain. Ih mana saha? Orang mau gak imah. Isanya ngaku-ngaku di dinya nih. Isaha. Lazim. Erek dipanggil warga sudah diusir mana? Saya keluarga ke orang sutradara ya, orang sutradara internasional. Nunggu aku mah ya sutradara ya sutradara. Jangan halu deh. Udah dipanggil kru orang gitu. Ami mana apa orang sutradara, ha? Ulah sama tukang punya imam mana lah. Ini mah baturan orang. Aduh. Di bumi ini makin lama yang halu ya Allah. Iya sebenarnya iya sutradaranya tepantas. Kunaon aya di teh urang. Awas sila kurang. Sok sing bener. Ulah sok ngisin-ngisinkeun urang lah. Manggil warga si ayeuna kene. Geus kakak, santai. Anggaplah nulieur sok dari. Geus saya mah kieu tuh. Kusabab urang teh loba gitu nya kudu dilatih kurang. Sok kan masing bener. Diajar sing waralas ulah sok ngisin-ngisinkeun. Mungkin mah ya sutradaranya ganti kamera wanu kieu, ha? Awas si kurang ditinggalikeun ya. Awasan kapan lagi? Sutradara itu ya Allah. Oh iya lanjut ulah. Kemana? So, anjing wedi kan kapal mangkat di ayam tadi nih, gelo. Bari biar kata Adi sakit gelo di lain kan terus kira gagal kan. Adi kayak pada kondangan nih nya. Boleh. Teresan lah ya, siap. Terus paling berkieu, paling besok lah dilanjut deui nya. Iya, Besok Ah, lah. baik wih. Sok teresan heula. Sebenarnya kalian di jalan aja. Siap dah. Dah. Nah, ini pula tidak. Jadi kumaha ieu konten dilanjut apa kok enggak? Anjing we kan ngaruhnya barang lagi bener kan terus ke aya nih hancur gara-gara tadi. Ya udah tuh, teresan we. Iya, siap. Paling besok lah dilanjut deui. Ya mudah-mudahan cuaca mendukung. Paling besok lah. Sok teresan mulai. Geus aya dewe nu kieu, teu sutradara teu nu kieu. Aduh.
Tenangkeun kumanek mah. Kasar. Profesional ya teh. Ayo gerak datang. Kada amadangnya. Sok gang. Geus iya make mediator ajaran Oh, Pak. gerak, sok. Jadi sok. Heula ieu. Itu profesional mah nyaman ya. Nah, ajaran atuh ajaran. Pan urang teh enggak bisa ya teh. Naon teh Kang? Geus ieu ajaran make mediator ieu. Ya, paling masalah mediator tuh. Ieu urang teh udah mau bisa kumaha. Mending kana uang pakai Ah, ya mediator. betul. Salah. Aduh, Udah kurang serius ya ke videonya. iya lebih serius ya. Iya profesional. Banyak doa anak. Tahan. Sumpah orang ada emosi lah di dia. Aduh, Uang pakai mediator. Mediatornya ajarannya. lain masalah mediator zaman kemarin mah. Dia orang ini teh profesional kondisinya. Iya, kumaha yuk. Hanya kurang dicagerkeun geus kalau begini nyeri, kan tak asup akal. Mikir yeuh. Aduh, Kemarin si Ayan salah di dunia. sama yuk. Lain apa? Ah, tenang. Sok can cobaan Hayang kelah nyeri awak. Mending cobaannya. Juang Enak naik ajaran. langsung dikeluarin situnya. Bisa kalau kena, ya biasupun ya. Ya, yuk orang mau bakene ajarkeuneun. Ya, jadi itu teh. Ya, ini diasupkan, ini jelek diasupkan deh ya di mediatoran deh. Oke, keluarkan ya. Tapi Lain yang masa gitu. Iya, orang mau bakene ajarkeuneun, lain marane hungkul. Mau bakene urang ge. Siap, diasupkan ya, yang wayahna. Urang mau bakene sok enong geus tingalikeun we. Urang ge ajarkeun anu saja. Supaya mah Sok supaya semua asa orang. iya emosi orang tetap teh iya ini mah gitu maaf tolong sih lumayan uang Keluarkan. Oke. Lain masalah asupkeun, lain waktuna. Ke geus pokona mah ke urang aya waktu urang balik deui. Urang enak mau bakene ajarkeun lain marane hungkul ajarkeun teh. Ah, anjing lah kelar mah. oh yang lebih apa cara ngeluarkan Apa cara bisanya tadi bisa ngomong naon Ya, itu bakene ajarkeun coy. Lain masalah ngasupkeun gitu mah gampang ngeluarkeun mah. dia orang geus bagus eta datang ka dieu teu buku-buku maca lomba berarti kana pan Urang bakene ajarkeun. coba udah eta nya pokoknya kudu aya tanggung jawab gitu saat dirinya keluarkeun bisa keluarkeun sok mangga saya Bakene ajarkeun. mau sampai kan tinggalkeun yo yo Ini lain masalah bejel-bejel kan. Iya ngarekam lo masih ngarekam urang. Ya orang sibuk masalah. Tuh karunya batur capeun tuh. Lain jawab, orang sibuk. Astagfirullah. Iya geus nelponan, tah geus nelponan. Mayo urusan aja. Tes, boleh sini. Maju. Ya orang obak kene. Orang mah yang ada yang tadi capeun tadi ke dia Pak. Sampai dia geus nelponan, duh yo karunya ieu mah orang gede ya yang latihan vlog itu teh. Segede. Astagfirullah sing bener enek mah. Keluarkeun. Mereka mau tanggung jawabnya kurang mah da. Masalah kalau keluarkeun tur. Iya. Percaya masuk telepon nih orang sibuk, waktu sibuk ieu urang padet waktu teh. Ngerti zaman dia mah ngerti. Ayo nama video bae mau bener jangan bener. Ya masalah itu masalah ngapikir. Oh, mas biasa. Geus apa urang ge ya kudun mah ya. Gitu. Sila baik. Beresin Ya orang sibuk masalah sun. Bakal waktu. Sok, videokan atau bari videokan. Harunya aku panas ya. Percobaan jampe ya. Jampe baru itu. Memakan setan. Mana teh kemarin Ada aja ada ya. dia kan dia seriusnya maksudnya emang serius. Emang keasupan gitu teh. Gitu maksud urang mah. Terus saat kita dibacakan alhamdulillah naon eta maksud naon gitu urang mah. Kan orang teh tadi teh nempokeun ya. Tanya gitu. Tah orang teh anu teh ngeprank kemarin bisa ngaluarkeun. Aing ngasupkeun kurang geus satem bisa ngaluarkeun kan. Oh dia bisa ngasupkeun. Kan Bisa orang ngasupkeun. nempo itu ngasupkeun oke kurang kepake. Ada orang yang nempo gerak. Sok, kayaknya keluarkan. Masalahnya ya orang sibuk. Padat ieu waktu urang. Mas, ada kesempatan. Kebiannya. Kebian. Kumaha cara ngeluarkan. Terang dina jampe. Masalah gitu. Aya jurik di imah meta teh. Apa lain orang, iya orang, profesional orang, kasih telepon ke orang, Ya sih coba. ya orang sibuk. Geus rokok geus diberenya. Ayeuna bisa teu keluarkeun. Asal sebagai emang orang yang ngeretes mana, nama gitu. Sumpah aing mah dia Cok sih bener atuh. ada iya. Makasih. Tes videokan. Cok sih bener diajar teh. Kamu nya ngasupkeun bunga
dijaga. Aduh, profesional tuh, profesional. Tadi ya. Maksudnya dia emang lain geure, ieu emang serius. Ya orang harus serius, orang profesional. Coba ajak coba. Lain ieu. Ajak. Harus. Nih, dia di katarannya udah mau bener ya maksudnya. Daya itu mah. Ieu, Bung. Ayeuna aya adegan cobaan lah ku ente. Jadi aming rada seru lah gitu. Oh iya, pangaran ngasupkeun kudu ngaluarkeun. Lamar anu ngasupkeun, aku ngaluarkeun urang sih. Loba kena kagoyan urang. Lain mah anu ibu kudu diajarkeun sama sana. Kan jadi mun sampai aya di tes ieu mah jadi sana resiko. Jadi kan aya dina gagalna. Kan ieu. Nanti ya masalah orang ieu waktu. Kok dijam lagi Gua sampai ke imah babuk ya ieu. terus sok kan mesin bola kana. Kuwi loba kena ngajarkeun. Kita urang kemarin diterpukeun sok. Ah, bisa emang katulannya lah. Itu mah bener. Alhamdulillah. Ayah ini bedong beren ya dia ya. Nah, iya itu. Nanya ayah bedong beren. Kemana dia baliknya kemana sih? Aduh, nggak ada apa lah. Di kurang mana sama. Dia mau ulah maksudnya zaman gitu kudu mah aing mawan di situ. Soalnya kan orang lamun gitu bae ke sana orang juga heureunya juga Belanda. Itu maksudnya antisipasi bisa aya zaman pas sarang itu datang asup ke datang dia kan. Halo guys, maaf tadi ada orang gila dan kayaknya kurang 1,5 setengah. Ulang tempat baiknya emangnya ya tuh itu waras. Aduh, misteri, terus sutradara, iyo di wayah jadi masih. Hai guys, kali ini aku lagi di suatu daerah. Di sini itu pemandangannya sangat bagus, guys, bagus banget. Apalagi kalau di sore hari. Di sore hari itu jadi mataharinya itu kelihatan kayak lagi sunset, guys, bagus banget. Dan ini itu ada di pedesaan juga. Harus ke pantai dulu. Jadi di sini itu emang bagus, udaranya sejuk, banyak banget pepohonannya. Tuh, banyak banget kan pepohonannya. Ya Allah, dan di sini itu masih banyak banget hal yang indah banget. Aduh, tuh misteri sutradara iyo di ngevlog. Tata sing bener kalau kamera, kudu dicontohan, bade bang contohan. Tanya kalau kamera tak kieu, nu alus mata kieu, naon juga kamera kieu. Jadi pemandangan gitu beunang. Oh guys, tak gitu. Mau bener ke ekspresinya teh kurang atuh. Kumaha ieu? Emang kudu kumaha gitu, Pi? Sok bedi gaung contohan kuing lah. Udah apa nak? Tah ngevlog bener. Cakal lagu oke kieu, tak kieu. Banget fokus kena kamera. Lain kamana, leungeun kamana, panon kamana, HP kamana. Sing bener atuh.
hasil lagi pu. Alus sebenarnya dia banyak sana. Apa yang pagem mau goyang-goyang kieu. Eueuh we araheun tadi poe ieu. Sakieu-kieu teuing. Besok dajar, kurang ditempokeun kumaha. Sok yuk ka dieu yuk. Hai guys, kali ini aku lagi berada di suatu daerah dan di sini tuh pemandangannya bagus sekali. Tuh banyak pepohonan juga. Nah, di sini itu juga kalau misalkan hari sore itu banyak ada sunset, kayak sunset gitu. Jadi nggak usah ke pantai. Sing bener atuh. Dirinya mah butuh 10 tahun kemudian yang jika orang jago gitu teh. Ya ampun. Sok, sih bener, dipantau kurang. Belajar. Astagfirullahaladzim, kunaon sih orang papanggih jeung jalma kitu, ya Allah, aya wae jalma teh sok bisa pisan. Batur nyayut terburu tak terkuat awak segala keterdian ada dengeran pisan berkeberan sing bener gitar teh diajar sing bener. Iya mah jadi ajar. Sok sih kan ngadengkeun sakali deui. Guys, nah itu kemana? Bayu tonton ya, bayu akisan. Pokeun, ayo kita harus bener kieu. Kunci eta lain kitu. Ayo kunci eta kieu hiji lumur. Tira, sok ngomong tira ya. Anda pernah jadi gitaris kieu oge? Kurang kepake tempokeun. Lagu saya. Ah, kumaha urang we lagu nama nu penting mah ngadengekeun nu bener kumaha. Oh, gitu. Cing, nekeun sih bener nekeunna. Ieu mah gitar anu butut, pales kieu. Cing geura uing wang-wawan alus tungguan di dieu. Oke heula. Ayo barudak aya wah si Paul ini kopi lah. Aya teh. Agas tungguan dia, bang mana aing wan alus. Lu main game wae atuh. Terus Ayo sama kopi. ya Ayo keluar. Ya. Hai guys, selamat datang channel Hasad Sawargi. Ya kali ini ya ada Pak Umar, saya Kubil, dan sekarang mau apa ya? Segar banget nih. Ada tamu. Bebe Ada tamu. oh itu udah. Ieu kumaha cara hirupan euy? Iya kumaha cara? Apa tuh? Kai menjadi ya. Itu. Tuh. Situ mah
masak buru. Apa? Kena dia, Ya, kamera, nah video. video. Langsung lagi ya. Hai guys, selamat datang di channel Sawargi. Itu Oke. Cek aing mah lamun sanyana bisa da make gitar ieu teh pasti bisa. Aing penasaran make gitar itu. Assalamualaikum. Salam. Ya, kayaknya jangan kopi ya. Angkat tangannya ke kameranya, langsung pencet weh, nggak video, langsung kia. Oh guys, itu. Halo guys, Ngevlog. Diajarin ngevlog. Bisa vlog mah. Gitu, problem. Bisa tuh. Bisa aja untuk cobaan. Oh guys. Nah, Harusnya weh. lumayan lah. Soalnya belum pandai keren orang. Temannya Bisa tuh ya. bisa lah. Sebenarnya cuma cobaan bengke itu. Oke tuh, oke. Sama cobaan sama ngevlog duaan ya. Kita tuh enak. Tajing sini ya. Tadi aja belum. Ya, titik ya. Angkat dulu. Angkat dulu. Juga ada bakar kan? Oke guys, Kita ada batu. udah PH kira-kiranya. Sugan enteng dis jago, spekte enteng diajarkan enteng budak. Si gawe bohong. Bos gue tadi. Oh, Masya Allah. Ayo di bedok enteng. Kumaha naon tuh ayo. Iya teh, tukang ganggu. Sok bisa juga sok tadi mah. Asup ka imam kantor nyolong tanpa permisi. Ya kumaha ya? Naon maksud tadi teh naon? Varian ya. Terima Tadi nyebutna ngajaran gitar bisa ngagitar cenah. Terus apaan? Ayeuna ngajarkeun urang kumaha cara main gitar cenah. Lamun ente teu bisa ku aing kalian. Boy, Dia ke dia. Oh, pada dia ke dia. aduh ya ada meringkat ya. Iya bro, tak bro pondok. Sok gue. Yang benar. Sok di sana ya naon? Anjir. Ya sudah keringat. Ketika kalau aduh. Berarti ieu jelema tukang nipu. Ngeganggu bantu bener. Kami Tapi ngabicurkan ku doa dahar. Aduh, ampun tuh sama dulu dari mana? Aja. heureuy gitu-gitu teuing heureuy aya batasanna. Ya sumpah apa ieu naon? Cacing. Ulah cari bola satu. Oh lu dong. Ya terus ting amuran ini diterima oleh aja gitu. Tadi orang syuting diganggunya, tapi ka arah syuting eureun. Gara-gara main
Lebih ke kefokusan aluran kia lebih ke buyar euy. Kenteng ngaganggu kitu ke aluran kia. Jadi lampunya tuh Italia rek. Wah, bener. Ya, kan saya bawa jauh di bawah. Gerbungan. Lagi buka mama. Sana ini mana? Tapi sama petiknya. Gosok itu. Ya jadi nu kira nu mematahan ngojai kamari teh. Bulung. Jangan supan karek, jangan supan. Jangan supan. Jangan kejadian. Mulai dilepaskan dah.